buuk ririaban kos kasatrum hebos baujeng lengan bau-bau salakina asupa kamar tika balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ipamajikan aing atawa juri yeuh dangukeun orang buah bedul batur mati peuting seung itu make hand body naon cenah make hand body imader make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan maksudnya rapi hareupeun salaki siapa karena apa? Pada dasarnya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya. Bu, aku menerimamu apa adanya. Wadul eta teh. Aku suka cewek yang natural. Wadul, pret. Betul Bu? Angger ningali nu cantik mah da moronyoy. Leres gitu? Teu percaya Bu? Sok. Neng, ibu mah gak percaya soalnya salaki ece masih bertahan jeung ece. Wadul, eta teh maksakeun. Kusabab baduy nu hayangan. Teu percaya Bu? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak araya kaluarkeun suarana siap, sing kompak siap, sing jujur siap supaya pamajikan teh introspeksi, supaya pamajikan teh mikir. Sok, jawab sing tarik. Coba bapak-bapak resepkeun ningali pamajikan anu gelis. Tuh Bu, resepeun Bu. Bapak-bapak resepkeun ningali pamajikan anu glowing. Resepeun Bu. Bapak-bapak resepkeun ngambek pamajikan anu seungit. Resepeun Bu. Cik di marodalan teu. Aing mah henteu cenah Bu. Berarti ulah loba gaya. Lamun teu di modalan mah tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik. Betul Bu, daku sabab cantik teh perlu modal, perawatan itu perlu duit. Teu bisa ayeuna make BPJS. Ibu hayang cantik datang ke RT, Pak ieu KTP sareng kakak bisa moal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Ustadzah dari Sukabumi sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, luar biasa. Mari kita sambut, dengarkan maido asana yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat terhormat, yang ta'zim. Mari sama-sama kita simak kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kumaha daramang sadayana Bu, kumaha daramang Pak, kumaha ngawalar salamna ikhlas, ridho, teka paksa, rela, saladar, disenu teu elingnya. Urang adoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah, amin. Ibu hayang ka Mekah Bu, geus dalaptar acan,
baroga duitna atau saharek nu mawa. Tapi ulah leutik hate mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Bareli Sawah amin. Kajian imah nu megah kabeli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing soleha nini ngagorowok ulah tenang bu palebadnya masih kuring ge teu satuju. Oge doa anu kaduana khusus kanggo para pamuda jeung ka para duda aya duda pamuda aya urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu gelis sapertos abdi gelis to pada awewe atunya kumaha ramanggo alhamdulillah. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan parantos ngayakeun hiji acara yakni acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana wa Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Margi naon cenah ceuk keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul. Pengorbanan naon wae? Rupi-rupi. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana. Betul? Aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia anu teu milu mikir aya. Belah mana diukna darek teh disebut mikir kumaha ceuk batur marariweuh betul timimiti nyiapkeun acar sok bantuan da capek timimiti nyiapkeun acar nyieun ten nyieun pang nyawa sonsis ibu-ibuna mararas timimiti mencit hai mencit dom mencit sap mencit anu gen rek dipencit dia mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan ngabutuhkan matakan orang doakan ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal. Oke tahilap ka para kasepuhan para alimil ulama asatid wal ustadzah para kiai para ajengan anu nampak hadir di ieu patempatan anu mana teu tiasa disebat namina hiji-hiji namun tengirangan karena ta'lim sareng takrim simkuring anu mana para guru orang sadayana para ajangan para kiai anu parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos kangge simkuring masihan waktos kangge simkuring anu masya Allah tawadhu'na nyabunya para kiai para ajangan ngahargaan ka abdi para ajangan para kiai ku abdi teu dihargaan naon buktina ieu ku sabab abdi diluhur para guru-guru diharandap lain salah abdi nyabunya kusabab dina peuting ayeuna Pak simkuring teh kedah nurut ka panitia betul gitu Bu kusabab dina peuting ayeuna dalam artian simkuring teh keur dibayar ku panitia janten hapuntennya para kiai para guru sadayana bapak-bapak wabil khusus hapunten ieu simkuring awewe di luhur lalaki dihandap tapi kali-kali kenai awewe di luhurnya bunya supaya aya variasi naon ece maseri ngajina anu mana urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan amin ditambih-tambih barokah ilmuna amin ditambih-tambih barokah amalna amin oge nu janten putra sinareng putrina sing janten putra-putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskan perjuangan mantena amin ya Allah ya Rabbal. Oke tahilap ke aparatur pemerintahna manawi aya tikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT palih mana Bapak RT eta Bapak RW na aya belah mana di mana keur kieu Bapak Kades aya belah mana aya di imahna nya punya
Urang doakan rek aya rek teu aya urang ngadoa mudah-mudahan pamimpin urang saena ku Allah sing dijantankeun pamimpin anu adil amin, pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai oleh rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun warabun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu palih ditu araya Bu, anu cangkel aya, nu hayang geura balik aya, nyeri cangkeng, nyeri tuur, nyeri beteng, teu boga duit, loba hutang, anu kerepase jeung salakina aya, Gusti nu agung. Anu hareudang aya Bu, aya komo nu biasa tara make tiung bada panas. Sok we balikeun ieu patem-patan naon anu mimiti dibuka. Tiung heula ta senek heula. Atuna tiung da senek mah geus dibuka ti tadi nya geus beak balahan mah. Betul Bu? Heeh. Eta si tiung teh dialungkeun, leuheung dialungkeun anak-anak kursi, ieu mah der kana rak piring. Jol salakina rek masak mie eta tiung dijieun ceumpal. Saking ku make tiung teh pan hareud, tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna di alam dunia sing entong alaman panasna di neraka amin ya Allah ya Rabbal. Ibu semangat Bu, masih semangat masih, anu palih ditu aya, anu pangker aya, anu pangker Masya Allah belah ditu bapak-bapak nang anamon molohok ya kaharepos nu bogoh araya Pak, anu palih ditu aya aja keluarkan suara nasihat. Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji tah ulah kahiji lembur bisi jadi mawar bodas. Tapi ya sim kuring ceramahna nyanyian wios Pak, wios teh bisi ulah sim kuring sok dicarekan mudah cenah zaman kiwari ceramah meni loba gaya, aya nyanyian sagala, aya bodoran sagala, duh nanaonan lain nanawanan nyapanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji tadi baringi dengan candaan sok malalubar betul henteu bubar nundutan, henteu nundutan tibra, henteu tibra api-api kacai nganteu balik deui teuing bener kacai teuing dileg-leg ku jurig eta teh betul gitu. Saurna teh aya pertanyaan, emang boleh ning urang ayeuna keur ngaji seserian boleh teu? Boleh. Anu ulah teh nyengserikeun anu emang boleh aja urang ayeuna seserian babarengan boleh teh? Anu ulah teh seserian naon teh berarti meni molotot ka dieu nyebut gelona. Ibu anaya Bu, da teu salah serimanya jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger betul Bu? Kunaon atuh ayeuna loba jalma gering tara seuri jangar jeung jangar betul Bu? Mata kan jadikan kesempatan ngaji sareng simkuring sorana bebaskeun sia hayang seuri der, hayang seuri, hayang nyanyi, hayang bali ulah eta mah maksudnya kumaha Pak? Sorana bebaskeun bae sia ulah dikekempit dina tikoro bisi jadi setruk. Siapa? Karek di mana bieu? Mapai. Tapi ulah ka hiji lembur ganti ku hiji majelis. Siap Bu? Mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji telembur di lembur deui henteu karasa capena sabab make kendaraan terus gitu. Aya nu kadieu naik mobil, aya naik motor, aya berjalan kaki, aya dibere duit ku panitia 10.000 ewang 5.000 meni watirnya aja kapaksa teh ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu, bapak maksakeun ka dieu. Cik simkuring bade naros ka orang mana ieu teh? Ka orang buah bedul. Buah bedulnya
Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang buah bedul simkuring badena ros bios kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo tolabul tadi nama rek tolab ilmu ngan angger ari keresek masuk di bawah ayeuna mawa keresek ka dieu aya keur naon eta teh ih lumayan can aya jeruk tilu asupkeun aya cauh hijib jejelkeun karena ibu nu aya we di dieu wadahan ngan kade balik ka imah bongkar eta babawa bisina poho digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi simkuring mah insyaallah husnudzon ka orang-orang buah bedul mah bahwasana datang kana ieu tempat teh seja bade tolabul ilmi oge apal kana fadilahna tolabul naon cenah ning fadilahna tolabul ilmi urang tinggal ica dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-farqaatin tatawu'an maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah araya rek disebut yang celengan denger icep ieu teh araya sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah ngaji gitu sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu diuk hungkul ngaregepkeun hungkul kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat aya di dia orang dia nu pernah salat 1000 rakaat aya henteu lamun aya eta hulu tinggalin di handap saking ku berat betul bu saking ku ripuh betul bu tapi ayeuna ibu sareng bapa dongkap kana ieu patempatan sejak bada tolabul ilmi maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti marage dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh oh rek naon nya eta malaikat datang kana ieu tempat erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak matakan luar biasa fadilahna mencari ilmu teh betul bu timbul pertanyaan ti Ibu Titin kan tadi cenah geuningan aya keterangan bahwasana alusan keneh urang ayeuna tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat naha aya Ibu Titin di dieu Ibu Lilis aya Ibu Ais Ibu Nur Ibu Imas Ibu Ai Ibu Neng Bu Nung araya pertanyaan anak nah neng cenah urang teh afdalan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujudna tapi nah geuningan urang teh afdalan keneh tolab ilmu dijawab ku si bapa apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmuna leres bu ayeuna si Ece salat 1000 rakaat ari teu make ilmuna mah salatna ge bakal sia-sia ka nyeri-nyeri sirah Ece ayeuna si Ece puasa teu apal kana ilmuna maka kur haus jeung dahaga hungkul leres Pak ayeuna si bapa indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata betul bu matakan beramal tanpa ilmu maradudatun la tuqbalu moal ditampi ku Gusti na'udzu dina kitab Zubad saurna kumaha faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun la tuqbalu sing sahaja siap nyebut ma belah itu ayah bapak raya nu tengah itu araya ibu menrek maut atau usoraan makago araya ieu teh simkuring ditinggalikeun hungkul mah era siap nyebut ma siap sok sing sahaja
anu tengah mah eueuh anu teu nyebut emak balikna nincak tai sok nyebut emak siap sing semangat sing kompak siap ibu nu tengah araya sing saha jalma ih hek make seni atuh eueukeun mang emak tos doma eta mah sok make seni sing syahdu sing tenang siap sing saha jalma gitu ibadah jeung ilmuna maka ibadahna Allah jika dombanya meniraing moal ditarima ku Gusti benar turuk tuk araya ya semangat kena semangat keluarkan suara nasia ulah dikekampit dina tikoro bisi jadi setruk siap beramal tanpa ilmu teh mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti nu tadi dina nalika aya riungan di mana-mana aya pengajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala teh ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh eta malaikat teh erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak bu karasa teu ayeuna urang keur dicabutan dosa henteu ari bapak-bapak sugan karaos henteu lamun karasa mah geus pingsan urang teh Pak betul usabab gede kene dosa na tinimbang awakna terus kamanakeun cenah Neng eta dosa nu menang nyabutan teh eta bu malaikat nyabutan dosa orang dia di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dia Ciremai dibawa ka gunung Ciremai ari cek gunung Ciremai teh geus di mana maneh malaikat beuni ringkid beuni naon cenah apal orang dia ringkid naon ari ringkid teh rarebo sagala dibawa bebekelan malaikat meniku loba teuing ditanya ku gunung teh geus di mana maneh malaikat rek ka mana maneh eta mawa naon ditinggali teh geuningan dosa orang buah bedul mani loba cenah Pak dosa orang buah bedul teh emang cenah cek gunung teh rek kamanakeun eta teh malaikat kaula erek miceun ieu gunung naon erek miceun ieu dosa teh ka maneh gunung ari cek gunung teh cenah hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa ulah dibikeun maka maneh ulah bingung malaikat bawa we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dia aya laut tadi dia bu laut naon Cibatok hah gunung hah laut naon Pak situ patok dibawa ke situ patok yang serinya ari tadi mah gunung bu ka malaikat langsung ditolak mentah ari laut mah henteu cek laut teh geus di mana maneh malaikat meniripuh geus di mana maneh malaikat meningesang cik calik heula atuh sakedap nyanak naon sih eta teh ditingali geuningan ku laut teh reuwaseun eta laut geuningan eusina teh dosa hung geuningan loba dosa orang buah bedul teh tapi ece tina lobana dosa orang buah bedul teh geuningan lobaan kene dosa pamajikan kanu jadi salaki Allah cek si ece eta si bapa langsung culak-culak cik aya teh nya pamajikan aing di dieu ibu simkuring rek nanya ari ibu boga dosa teh ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal ih meni pede orang dibawa ulangi cek sing fokus atuh ditanya teh ece boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal geuningan pede wae Pak sakali deui dah bu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maut moal ih eta moal keneh bae
berarti yakin orang dia masuk minta hampura ka salaki unggal poe tara dinya terus minta hampura na iraha atau lebaran. Oh gitu, berarti yakin orang buah bedul mah ibu-ibu nateh marawat naterek bulan Sawal kusabab lebaran dibehakeun dosana betul boh. Naon atuh cenah cak laut teh cik sim kuring rek ningali naon wae dosa pamajikan kanu jadi salaki teh ditingali teh geuningan bucenah loba orang buah bedul mah ibu-ibu teh anu osok molototan ka salakina. Ibu sok melotot ka salaki atuna osok mah nyepeureum ka salaki teh nya teu kaciri. Ibu sok nyentak tara ka salaki osok nyentak tara bapak-bapak sok disentakan tara ih atuh paingan baregangnya ibu naha si salaki make sok disentak hah tara mere duit aya nu tara mere duit salakina geus teu aneh Pak. Survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri kepada suami zaman sekarang itu kumaha saldo kumaha salaki keur loba duit jeung salaki teu boga duit kumaha kacirina tong boroning perilaku ningali beungeut salaki ge beda atuh keur loba duit jeung eueuh do salaki keur loba duit kumaha kacirina aja kasep terus hurung terus naon ibu marah mai ditetep ku aja tika jauhan Gusti eta salaki saha sih kamu kok begitu bebaskeun sorana tong dikakempit dina ti koro kamu kok begitu memandangmu tabo tak bosan-bosan salaki keur loba duit mah tapi lamun salaki keur eueuh duit kumaha kacirina hidung goreng bu salaki mah keur teu boga duit teu salah teu naon keur ngaringkuk ditoker kos ka ucing hudang teh bapana tingali wayah kieu mah salaki batur mah geus usaha ngan didinya mangalumuk ke kos eueuhaneun piraku kudu diduruk mah aya nu ngaduruk salaki di dieu aya nu sok ngageruk naon sok balelol ceu ari teh acan tuang teh sok ieu heeh bu aya nu bedil di aya nu ngabadil salaki aya nu ngaduruk salaki di dia tapi bos yang geuring mah husnudon Pak ka ibu-ibu orang dia mah katingalina ge wajah-wajah solihah hungkul wajahna ge wajah surga hungkul pinter ngabungahkeun hate salaki. Ibu kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala karena hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadi nilai ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala. Al ilmu qoblal qawli wal amal, jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya amal yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ece ngabungahkeun hate salaki beunang ka pahala naon cenah Bu ngabungahkeun saha salaki saha salaki sorangan anu dekok teh ku ece dibungahkeun luar biasa pahalana naon cenah neng pahalana ngabungahkeun hate salaki teh Bu geuningan pahalana teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun kaur ibu aya di dieu nu yuswana atau umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasikeun ka cek ibu kokom teh kumaha aya ibu kokom di dieu belah mana Bu kokom keur kiih dinya cek ibu kokom teneng ibu mah boro-boro ibadah anu sunnah ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon ari di waktu-waktu teh Pak diengke-engke dielat-elat di akhir subuh duhur asar maghrib isya atuh ira salatna Kang nu paling hoream salat naon sih? Hah? Isya jeung naon?
jeung subuh jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh atuh eta mah udah loba gaya hoream salat naon subuh ari lohor henteu urang maka tingali dina ibadah teu pati bekah cenah beuki dina ibadah teu pati beuk ngaji api-ap sedekah pe ari hayang-hayang ka syur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga bapak hayang ka surga oh sok hudang ti peuting salat tahajud tara ari nu tara rek naon atuh hudang ti peuting teh rek kiih geus kiih naon ce atuh nangisang heula maknya sare deui betul paingan bau kecoa orang dieu mah Gusti Bu orang mah tahajud pagujud betul Bu tahajud pagujud tapi istri yang sholihah mah teu kudu ge tahajud teu kudu ge duha cukup ngabungahkeun hate salaki ge beunang pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sun luar biasa henteu cek si Ece teh kumaha Neng ibu mah hayang ngabungahkeun hate salaki atuh kumaha carana apakah kudu dilekete aya nu ngaleketek salaki di dieu atuh lamun dileketek mah jadi seuri betul Bu teu sakabeh jalma nu seuri teh bunga betul aya oge jalma anu seuri teh keur nutupan ka nyeri aya oge jalma anu pangtarikna seuri pangjerona ka nyerina jadi teu bisa ayeuna ku urang dicirian jalma nu seuri teh bunga betul Bu tapi nu bunga pasti seuri terus kumaha atuh Neng ibu hayang ngabungahkeun hate salaki kudu dikumaha hiji bungahkeun hate salaki ku akhlak kunaon cenah ku akhlak secantik apapun kita sebagus apapun tubuh kita kalau misalkan kita tidak sholihah mah Bu tidak ada apa-apanya terus kumaha akhlak seorang istri kepada suami teh naon wae katsiron jiddan seueur pisan tapi simkuring badannya nak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sangat sepele yang kira-kirana bisa katurutan lah gitu urang ayeuna nuju memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya pasti ada himbauan kita untuk untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis urang oge kudu neladanan kana akhlak istrina Kanjeng Rasul naon Bu akhlak istri Kanjeng Rasul mah kahiji dina nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh apal rengkuh aja rengkuh teh sopan kieu atuh tah cek Kanjeng Rasul teh ya Humairah labbaika ya Rasulullah gitu lain nyeri betung nyebak itu nya rengkuh di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul rengkuh di mana-mana ngalangkung kasalah kita osok moyongkod apal orang dia moyongkod teh kumaha sih sopan dong kok ari orang dia sok moyongkod tara ngaliwat hareupeun salaki salaki keur nongton TV bari ngagoler geda katincak beheungna cik atuh ulah ngahalangan baturkeun sasapu teh betul Bu orang berarti jauhnya eta mah terus aya deui akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan sepele tapi sering diabai kecil tapi sering diabai cetek tapi sering diabai naon urang teh sok poho Bu urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki ibu sok hitut hareupeun salaki bapak sok hitut hareupeun pamajikan Gusti komo rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong lain ku biwir deui tapi ku ibu simkuring rek nanya Bu ibu palas awalan kawin wani teh hitut hareupeun salaki terus ayeuna naha jadi wani geus jadi kabiasaan Ning sabenerna henteu salah-salah teuing si ibu Pak anu salah mah bapak inaha cenah nyalahkeun nu tiis lain gitu Pak ece awalan kawin hitut hareupeun salaki laina negur kuduna bapak teh langsung negur anu jadi pamaji meungpeung anyaran keneh contoh ibu teh awalan kawin hitut hareupeun salaki jelegur kuduna cek si bapak kumaha apa itu teh bunda anu nyebut bunda di dia ayah aya papih aya mamih aya lamun aya emang kunaon yang ulah bae da eta mah bentuk kanyaah urang kanu jadi pasangan
malahan sunnah orang ka pasangan teh manggil dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang so sweet. Ayeuna nyebut papih kanu tukang macul ge bae atuh, nyebut mamih kanu sukuna jebrag bae teh bae. Da ieu mah bentuk kanyaah urang kanu jadi salaki. Ibu hitut harapan salaki jelegur cek salaki teh apa itu teh bunda? Itu teh bunda tidak boleh, itu teh kentut. Emang bunda tidak tahu di dalam kitab ukud kumaha kitu ayah cenah dina kitab ukud teh wala yasummu anfuhu minki illa thayyibarihi wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thayyibarihi kecuali ambe anu seung, ambe anu seung, ambe anu had. Tah bunda, bau awak bunda itu jangan tercium oleh ayah. Bau kelek bunda itu sebenarnya tidak boleh tercium oleh ayeuna bau syungut bunda itu jangan tercium oleh sekarang kentut bunda ditodongin ke ayah, itu teh gak baik bunda, itu teh akhlak. Ibu kira-kira mau digitukan ku salaki era moal era atuh eureun moal eureun ba insyaallah. Tapi ieu makan kumaha? Pamajikan bapak awalan kawin hitut hareupeun bapak lainna ditegur. Misal salaki pamajikan teh hitut hareupeun salaki cekuk. Cek si bapak kumaha? Mani ucu, mani cengit. Atuh jadi kebiasaan, betul Bu? Neng, kusaba geus jadi kebiasaan da jadi hese ngeureunana oge. Betul Bu, sesuatu yang kalau sudah menjadi kebiasaan pasti susah. Tapi ya minimal ya pasti ada proses gitunya. Jadi lamun misalkan hese ngeureunana atuh kurangan Bu. Lamun misalkan biasana orang buah bedul ibu-ibu hitut hareupeun salaki sapoe sapoting 10 kali ayeuna mah 5 atuh. Neng teu bisa. Ibu mah geus nini klepna ge geus ruksak, geus eueuh kuncian, teu dihayang-hayang ge bijil sorangan. Mun motor teh mah geus remblong. Kumaha ari kitu? Berarti hese Bu belah dinya hese teh? Hese. Berarti hiji deui atuh. Bungahkeun hate salaki ku dangdanan. Ece sok dangdantara. Ece sok dangdantara. Oh sok lamun rek rajaban. Oh sok lamun reka kondangan, oh sok lamun reka muludan. Bu di Sukabumi manawan ibu-ibu nate ongko lamun keluar imah mah gareulis ari di imah nama sok make daster. Di dia akur di Bu, akur henteu di dia. Tapi Bu di Sukabumi mah make daster nate anu sararwe, sarua di dia ge. Oh berarti orang Sukabumi ge di dia menurutnya nyontoanana. Ku abdi ditanya, Bu, kunaon sih make resep daster anu butut? Teuing neng beuki rangsak teh beuki geunaheun cenah tiis. Leres eta teh Ibu? Bu kririaban kos kasetrum, hebos bau jeng, leungeun bau-bau, salakina asup ka kamar ti kabalik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ipamajikan aing atawa juri, yeuh dangukeun orang buah bedul. Batur mati peuting seung itu make hand body naon cenah make hand body ibader make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan maksudnya rapi hareupeun salaki siapa? Karena apa? Pada dasarnya tidak ada satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya. Bu, aku menerimamu apa adanya. Wadul eta teh. Aku suka cewek yang natural. Wadul, pret. Betul Bu? Angger ningali nu cantik mah da moronyoy. Leres gitu? Teu percaya Bu? Sok. Neng, ibu mah gak percaya. Soalna salaki euceu masih bertahan jeung euceu. Wadul, eta teh maksakeun. Kusabab bogoh deui nu hayangan. Teu percaya Bu? Urang tanya ka bapak-bapak. Bapak-bapak araya kaluarkeun sorana siap, sing kompak siap, sing jujur siap. Supaya pamajikan teh introspeksi, supaya pamajikan teh mikir. Sok jawab sing tarik. Coba bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu gelis. Tuh Bu resepeun Bu. Bapak-bapak resep teh ningali pamajikan anu glowing. Resepeun Bu.
bapak-bapak resep ngambek pamajikan anu sengit resepen bu cik di marodalan teu aing mah henteu cenah bu berarti ulah loba gaya lamun teu di modalan mah tarimakeun pamajikan siga bangbung masa eutik betul bu da ku sabab cantik teh perlu modal perawatan itu perlu duit teu bisa ayeuna make BPJS ibu hayang cantik datang ke RT Pak ieu KTP sareng kakak bisa moal kan tenan dina nu namina rumah tangga urang teh sebagai suami jeung istri perlu yang namanya dukungan saling dukung duit ke perlu itu teh ibu kamari simkuring ngaji di daerah Jakarta Selatan simkuring Jakarta Selatan di Jakarta Utara simkuring ngabahas dangdan aya nu iya bu pas balik acara teh aya nu ngechat ka abdi assalamualaikum bu ustazah iya bu kenapa tadi saya dandan depan suami niatnya mau membahagiakan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut ari ece dangdan kos kumaha coba ibu fotoin bu kirim fotonya ece ditingali teh geuningan buuk diriabkeun make bunga cek abdi teh ece alus teh meureun baheula buuk diriabkeun teh da keur naon can aya naonan can aya huisan aya di dina huisan aya geus botak tengahna oge baheula ece make baju merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan apal nangka di karungan babarahilan kok babarahilan apal babarahilan di dia ari eta si ece bu pas ngirimkeun foto teh ditingali ari make baju beureum awak hideung persis kos tangkil eta mah ibu apal tangkil orang dia ari tangkil ning pa baju nate koneng beureum hideung ari pas ditingali jerona ya maksudnya rapi hareupeun salaki siap bu hiji cenah ta dosana teh nu kaduana naon ditingali teh geuningan bu aya dosa pamajikan kanu jadi salaki naon cenah dosana geuningan loba orang buah bedul mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina ibu sok ngahutang tara bebeja ka salaki ibu istri yang solihah itu jangankan hutang kalau misalkan kita mau berpuasa sunnah kita harus izin kepada suami ku suami teu diizinan mah ulah sakit teh puasa sunnah komo paket COD aya nu paket COD tara bebeja nepi kakeun ngechat ka amang kurir tong ka dieu nya di imah masih kene aya salaki aya nu kitu aya tapi ketang bu urang ge da moal kitu lamun salaki berehan mah lamun salaki teu hitungan moal ki jadi balik deui perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung suami leres bu hiji dua cenah teh pokokna mah ditingali teh geuningan loba dosa orang buah bedul teh ari bapak-bapana aya teh dosana aya naon orang dia pak sok naon di dia beger wae aya nu beger wae salakina di dia cekekeun malaikat eta teh aya nu salakina sok nguzab di dia aya langsung eta makan neraka maknya ari lauk diusap ari pamajikan henteu ece nya adil henteu pokokna mah ditingali teh cenah cek laut teh aduh simkuring mah geus moal narima ieu mah loba kieu mah hampura malaikat kaula moal narim usabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka buah bedul eta dosa titah dibawa di ka mana pak ka buah bedul tapi karek ke malaikat di luhur bu eta malaikat dijagat ku Gusti saur Gusti Allah rek ka mana maneh malaikat meniripuh Gusti simkuring teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui ka buah bedul arek naon erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyebutan tadi rek dibagikeun deui buka urang tapi cek Gusti Allah cenah kumaha engke heula malaikat ulah naha Gusti
Kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Lanjut kamanakeun atuh cenah Gusti, lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul ulah dibikeun mah, ulah dibagikeun deui mah, ulah bingung malaikat cekelan we ku anjeun. Naon cenah Bu? Cekelan we ku saha? Ari cek malaikat teh Gusti ke heula na teu ningali Gusti ieu teh dosa orang buah bedul teh loba, lamun dicecekelan wae masim kuring ge cangkeul. Naon cenah Bu? Ari cek Gusti Allah kumaha? Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang buah bedul geus diceklan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya. Ibu rek balik ti heula Bu? Naha sieun kabayang Ibu Kokom balik ti heula karek nginit kaluhur ditanya ku malaikat, rek ka mana maneh Kom? Hayang balik aing mah tunduh. Oh kitu tah atuh mere dosa jeger. Kira-kira rugi teu Pak? Naha make rugi? Urang mah dosa mah teu kudu dibere, betul Bu? Urang mah rumah saja lemah anu loba dos, keur ngaji ge sok loba hulang-hul, mikiran hut, komo nu geunut sok beuki hit, ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah nya keur ngaji hitut aja. Nah mudah-mudahan atuh urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan sing janten wasilah dihampura dosa urang ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Ibu, lanjut Bu, Bapak lanjut Pak. Ieu ngajina hayang lami hayang sakadak, sajam kuat, 2 jam, 3 jam, ih simkuring mah teu kuat. Percuma ceuk ngaji lila-lila tinggi sok tara diaramalkeun betul. Kusabab urang masuk kakeunaan ku panyakit barho. Naon? Barho. Naon ari barho teh? Bu barpo aya nu leuwih parah. Cingho. Apal cingho? Cicing keneh oge enggeus. Tadi aya nu sambutan aya. Inget keneh nu diomongkeunana. Henteu. Eueuh nu eunteuk peureun hiji ge nya. Aya nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Abdi mah tuman hilap jeung matak ngaji mah ulah lila-lila, nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman son nyebut berkat dia tarik euy kaciri anu nyebut berkat eta mah ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna dahar Bu, Pak, simkuring datang karena ieu tempat teu ngarep-ngarep kana berkat henteu. Kana amplop ge henteu najis amplop aya. Hayangna ge doa. Teu kudu ge di kitu ieu panitia mah geus ngarti atuh. Geus dirapat ti kamari an bejan rek dibuka di cenah rek ditambahan. Amin atuh. Ya Rabbal. Ibu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari Ibu resep kanu panjang, resep kanu pondok. Aih resep kanu panjang ari ngaji hayang pondok maksudnya ngaji makana pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo da menurut abdi mabu ngaji makana pondok nu penting balikna mawa amal anu hade ieu mah kacerina beungeut koropak abdi teh geus duit geus berkat geus amplop Bu araya Bu Ibu apal teh abdi saha oh ti tadi teh teu nyaho nya ngaranna teh abdi teh saha cenah di tukang tah aya foto na foto mah geulisnya bodas asli geulisan aslina apa na foto wadul tadi simkuring karek-karek naik dina ieu nya ka panggung aya nu harewasan ih aslina mah cika bayawaknya cenah mani asa hayang ngabedil ari kitu teh da Bu saha abdi teh Awit Fitriani bapak-bapak emut-emutnya Awit Fitriani ulah kieu saha nu ngajina kamari euy ngada baju bodas ulah kitu Awit Fitri ti mana abdi teh ti suka
Di mana Sukabumina? Di Sukaraja. Aya orang Sukabumi di dia. Lamun misalkan aja ulin ka daerah Sukabumi engke teh da aya bangunan anu gede teh. Tah eta teh rumah sakit Hermina, Pak. Ceuk sa imah abdi atuh. Lamun aja ka daerah luhur tanyakeun we ngaran abdi ka daerah Sukabumi, di mana Bumi Awit Fitriani. Engke teh aja teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat. Mobilna ge 8, halaman ge luas. Tah imah abdi teh tukangan imah nu tadi. Asup kagang leutik ada di mana bawah atau gitunya. Maksudnya simkuring jauh-jauh di Sukabumi hiji sejak ijabah undangan. Bu, hayang apal henteu. Asal nama simkuring teh poe ayeuna teh moal ka dieu. Kudu nama simkuring teh ka Garut. Tapi dipikir-pikir rek naon ka Garut. Nu meunang eueuh dulur teu boga. Jadi datang we ka dieu. Sok sanajan poe ayeuna teh asalna teh pernah dibatalkeun. Pernah naon cenah Kang? Pernah dibatalkan, tapi alhamdulillah ari kuduna penak sareng orang dimah pendak, betul Bu. Anu katiluna simkuring seja silaturahmi, nu kaduana seja ngiring taklim wa takrim, anu katiluna seja silaturahmi. Naon fadilana silaturahmi? Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sing sajal macen-macen sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina, anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturah supaya panjang umur loba dulur. Duit teu beungeut duit kabeh ieu mah euy. Ibu masih semangat Bu? Moal balik ti heula moal. Aya nu geus balik ti heula aya. Lamun ayah tanyakan isukan cek nyeri tonggong te gitu disibarerat. Ibu araya masih bersemangat. Sebelum kita teruskan ke pembahasan Maulid Nabi, kita bersolawat bersama dulu supaya lebih berkah dan lebih bersemangat. Siap? Siap? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد
الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد قرنا العالي حيدرا سر النبي الولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا
esok gede jadi wong agung lelo legong anak lanang ngandor jagung cilik ngaji esok gede jadi wong agung cilik ngaji besok gede jadi wong agung salli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب والآل والأصحاب من قد وحد قريب لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي كلام سماؤه تنزه عن قولي وفعلي وليهدي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي sholli wa sallim wa barik. Lanjut po, masih semangat. Rada tuduhan saeutik. Nu sepet-sepet dina mata aya. Allah cenah.
Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, nah sih urang teh mah kudu muludan. Betul, Bu? Tapi sebelumnya berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Betul? Urang sok ngadangu haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadangu haul Syekh Sultan Banten eta ge sami diperingati hari wafatnya. Lamun misalkan ece ayeuna ka Yaman aya maqam Nabiullahun alaihi salam eta ge sami diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga diciptakan nami tos masyhur. Betul, Bu? Malihan sorkanya Rasul kumaha? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Qaula teh hiji nabi anu mimiti diciptakan ku Gusti Allah sareng pangakhirna engke dibangkitkeun ku Gusti Allah. Terus timbul pertanyaan, nah urang make kudu muludan napikakeun diperingati unggal tahun ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta napikakeun orang dia teh udunan. Ibu apal udunan? Naon ari udunan teh? Iuran. Ibu iuran di dieu. Iuran teh sabaraha? Teuing da duit nage warna bodas. Sabaraha duit warna bodas? Di mana mun rek muludan ibu-ibu sok udunan keur ngayakeun pangajian mugi ya janten ganjaran amin. Lamun jalma nu berehan udunan ratus ribuan tapi nu buntut kasiran mere letik sabari ambek-ambekan aya nu kitu aya nu mere saeutik ambek-ambekan behareupan diukna ece. Ibu saurna kumaha di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu. Di mana-mana aya riungan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun muludan, di mana-mana di hiji kampung ngayakeun Maulid Nabi, maka Allah bakal ngamankeun ka eta lembur teh satauneun. Amin. Ya Rabbal. Jalma anu muludan maka Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan maka Allah bakal diraksa, jalma anu muludan maka Allah bakal dijaga. Urang kudu percaya karena eta keterangan. Tapi kamari pu boy kamari simpuri ngaji ngabahas tentang ieu cate jalma anu muludan ku Allah bakal dilindungi, jalma anu muludan ku Allah bakal diamankeun, bakal diraksa, bakal dijaga teh langsung ngagorowok di tukang. Neng kamari babaturan ece balik muludan teh dipacok ku oray. Ongko jalma anu muludan teh bakal dilindungi, ongko jalma anu muludan teh bakal diraksa, ongko jalma anu muludan teh bakal dijaga. Terus kunaon eta tatangga ece balik muludan teh karah dipacoku kira-kira saha nu salah? Oray apa keterangan? Oray. Cek abdi teh kieu, Bu, oray mah teu salah, keterangan mah komo deui teu salah. Anguran mah tanyakeun ka tatangga ece, ari ece pas muludan udunan sabaraha? 5.000 atau pantasnya dipacok ku oray oge. Betul. Matakan ayeuna mudah-mudahan anu ngaparantos ngaluarkeun harta bendana pikeun kasuksesan ieu acara, insyaallah ku Allah bakal digentos ku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus Bu, aya deui pertanyaan naha urang make kudu muludan kan Kanjeng Rasul nage tos teu aya. Kanjeng Rasul nage tos pupus, leres Bu. Tapi urang nyebatkeun tos pupus ka Kanjeng Rasul asa teu mantes betul. Kanjeng Rasul tos teu aya di alam dun, tapi naha urang ke kudu make muludan. Saur Kanjeng Rasul hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh, bahkan maot kaula ge alus pikeun aranjeun kabeh. Kira-kira naon nyabunya alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang? Tong boroning urang jalmi anu awam para sahabat oge bingung.
Saur para sahabat, qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana. Atuna tangtos Gusti jumenengna Gusti di alam dunia eta sae kangge urang sada, tapi naha pupusna Gusti eta oge sae kangge urang sadaya. Saur Kanjeng Rasul cenah hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autakum ilallahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup kaula alus pikeun aranjeun kabeh salagi kaula ngajak ka umat tina salah kana beun, tina zaman gelap gulita menuju zaman terang beun. Tah eta alusna jumeneng Kanjeng Rasul, aya na Kanjeng Rasul di alam dun. Terus naon ayeuna alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang. Saur Kanjeng Rasul, wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnaini wa khamis. Jadi sanya-nyana umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun amal ka Kanjeng Rasul teh dina poean Senin jeung Kamis. Matak munasabah dina poe Senin jeung Kamis teh osok naon urang teh puasa, supaya naon ditinggalikeun amal ka Gusti Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis urang dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah, naon anu terjadi? Istabsyartu bihi, bungah Kanjeng Rasul bu, bangga Kanjeng Rasul. Tapi kira-kira Pak, lamun misalkan dina poe Senin jeung Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan maksiat doraka ka Gusti Allah, kira-kira Kanjeng Rasul ambekeun moal, benduan moal, jawabanana moal. Inaha kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka pasangan urang. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka indung bapa urang. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta urang ka anak urang. Jadi bisa disimpulkan cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna teh melebihi segala-galanya. Bahkan di saat umat Kanjeng Rasul maksiat doraka ka Gusti Allah, Kanjeng Rasul malaina ambek, laina bendu, laina geuleuh bu, tapi istighfartullah lakum, henteu eureun-eureun Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna. Luar biasa teu bu cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna, luar biasa henteu. Pertanyaanana ayeuna, saha umat Kanjeng Rasul teh? Bu jawab sing tarik siap, jawab sing kompak siap. Saha umat Kanjeng Rasul teh? Saha umat Kanjeng Rasul? Dengan pedenya urang abdi padahal mah teuing di aku teuing henteu urang teh betul bu. Atuh neng mudah-mudahan, lain mudah-mudahan da urang teh ngaku-ngaku hungkul mah isin betul. Urang disebutna umat Kanjeng Rasul ari kana sholawat teu beuki betul bu. Karena meneladani akhlak Kanjeng Rasul teresep jeung papada manusia henteu alus betul bu. Terus ayeuna urang ngaku-ngaku dina nalika saha umat Kanjeng Rasul urang, padahal mah bu kusabab naon matak isin teh kusabab di luaran sanah mah urang teh ayeuna teh keur berlomba-lomba. Naon cenah? Berlomba-lomba. Ibu aya nu kantos di dieu ka tanah suci, aya di tanah suci urang teh biasana ka kota naon? Ka kota Makkah sareng Madinah. Di Madinah aya endog kokonengna Madinah nyaeta aya makbaroh Kanjeng Rasul di lebetna aya raudhah. Lamun misalkan urang hayang asup ka raudhah teh ngantri. Simkuring ge ngantri tiba da subuh lebet-lebet jam 10 siang kaburu teu bu kabayang teu ngantrina kos kumaha? Kabayang teu? Kabayang. Dari berbagai antrian ratusan bahkan ribuan manusia dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai penjuru negara, jalma-jalma hayang asup ka raudhah oge ngantri dibarengan ku ceurik maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca salam ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik luar biasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
maca sholawat ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik luar biasa sakitu teh hayang asup ka raudhahung ningalikeun bentuk cinta ka Kanjeng Rasul sebegitunya Bu batur mah sakitu teh ka raudhah Bu atuh komo di dinya simkuring langsung mikir Gusti atuh komo engke di padang mahsyar anu panas luar biasa jalma lain hayang ka raudhah deui tapi ngarepkeun syafaat ti Gusti Rasul hayang diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira abdi kabagian moal syafaat ti Gusti Rasul kira-kira abdi kaangkeun moal janten umat Kanjeng Rasul sedih jeung era leres Bu matakan kacida sombongna jalma anu kiwari embung muludan betul Bu nepikakeun diharam-haramkeun sagala Bu simkuring bade naros wios Bapak simkuring bade naros wios kira-kira dina kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebet kegiatan anak kaawonan apa kasayan sholawat aya pembacaan Al-Quran aya pembacaan Maulid aya sodakoh aya silaturahmi tolab ilmu terus naon awonan nyapanya nepikakeun ku batur diharam-haramkeun sagala matakan ayeuna simkuring luar biasa apresiasi masyarakat orang buah bedul luar biasa pasti da warga-wargi buah bedul teh teu sakieu asalina mah seueur pisan tapi tidak semua orang bisa hadir ke tempat ini dan bisa bertahan sampai akhir betul Bu datang datang seueuh tengan teu tepi ka akhir kusabab pada sejatinya orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah betul orang-orang yang di hatinya ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan non nyambung jeung nu tadi nah urang kudu muludan hiji urang teh ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu berharap mudah-mudahan urang teh sing diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan kacida sombongna jalma nu embung muludan Bu araya Bu ibu cinta ka Kanjeng Rasul ibu cinta ka Kanjeng Rasul bapak cinta ka Kanjeng Rasul naon bedana naon buktina Pak cinta ka Kanjeng Rasul teh shalawat naon deui muludan teh eta betul Bu anu paling sederhana ayeuna ibu moal datang kana ieu tempat lamun misalkeun teu aya nu rasana mahabbah ka Kanjeng Rasul moal daek ieu sampean urang ngalengkah ka ieu tempat lamun misalkeun teu aya cinta ka Kanjeng Rasul betul Bu moal daek ayeuna ece bertahan dina ieu tempat sok sanajan nahan tunduh nahan ateul nyaan hareudang betul Bu lamun misalkeun dina hate ece eueuh nu ngaranna mahabbah ka Kanjeng Rasul moal daek ayeuna ece naon nahan cangkeul dedeketan jeung batur pasesedek jeung batur komo nu gigireun bau awak madalieur tapi ibu rela bertahan berarti dina hate ece teh aya anu namina mahabbah naon cenah Bu mahabbah teh naon cinta dihijikeun jadi disebut cinta mah langsung cenghar ibu sadar teh kusimkuring dibawa serius biasa kedeung padahal mah sadar henteu aya nu geus ngagulungkeun karpet balik Pak aya nu ngagoler kita aya nu 5 watt aya nu pareum geuningannya luar biasa ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gay tapi bisa ngahudangkeun jalma anu sar cinta dihijikeun jadi rasa cinta bebaskeun nu tukang araya bapak-bapak air balik dia pada makhluk sejak lama pohodoi euy tetap suci oh takkan hilang sampai datang renung araya keneh geuning Pak itu makhluk teh masih disada ibu araya Bu urang mengkol heula saalit supaya lebih bersemangat siap ngomongkeun soal cinta ibu kantos bercinta ibu kantos bercinta bapak kantos bercinta palih dia kantos bercinta apakah cinta itu masih ada bohong geus karolot dia ditanya cinta moal ge ai nu aya ge rasanya ari cinta jeung nyaah beda henteu ieu nu ngaranna cinta mah aya na oge anyaran kau
cinta itu mualil paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 tahun nu ngaranna cinta mah bakal kakenaan ku seep setan emang aya setan ngalembok cinta ku seep betul Bu ibu cinta itu but teu paduli cicing di saung butut nu penting cin teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin keur bobogohan panggilanna ge ayah bun ayah gak papalah bunda mah balangsak juga yang penting cin cek nini pret can apal kumaransana beas-beak betul Bu can apal sedihna dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh ari dibayar henteu betul Bu tapi dan ngaranna cinta mah apapun yang terjadi akan terasa indah betul ibu penuh dengan cinta anyaran kawin ngagoreng ikan asin ngagoreng naon cenah dibulak balik ku si Ece penuh dengan cinta mah indah we Pak biar aku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna sakitu ngadahar baso ge di sanguan anu menyebutnya biar ku tidur berkasur kain jerami daek henteu atuna merah biar aku harus berteduh di pinggir kali anu gitu aya atau namanya adalah bareungitnya asal engkau kan selalu menemani alah cek nini pret 10 tahun 20 tahun kawin gedingan karasa kieu gedingan jadi jalma teu boga teh jadi jalma teu boga bungah apa sedih Bu sedih apalagi zaman sekarang Bu manusia dihargai dan tidak itu gimana duit betul gitu sepintar apapun manusia sebagus apapun akhlaknya seberakhlak dan seberilmu apapun seseorang lamun eueuh duitan mah angger moal dihargaan betul Bu tapi jalma sajahat kumaha oge eueuh akhlakan bodoh jalma teh eta teh galak ka urang tetapi loba duitan mah pasti dihargaan betul Bu sebegitunya sedihnya menjadi orang yang tak punya betul Bu si Ece anu asalna penuh dengan cinta kieu geuningan teu boga duit teh sedih pulangkan saja aku pada ari geus kitu mah yang dipulangkan betul Bu matakan menikah tetap harus dengan ilmu menikah dengan ilmu Bu berurang teh diberes sababaraha oge ku salaki bakal narima Pak dangukeun si ibu lamun misalkeun ngabogaan ilmu mah rek diberes sababaraha oge ku lalaki bakal narim dibere ku bapak teh 2 juta sapoeun da ditarima ku ibu-ibu mah betul Bu hari 20.000 2 mingguan ditarima moal non ditarima atuh ce ngan beda penerimaanana Pak si ibu dibere 20.000 2 mingguan dibere tah inungna cokot ibu teh alhamdulillah cukup entong bari jamadud entong bari nyarekan di naon cenah sakieu ulah tapi lamun ibu dibere 2 juta sapayeun ku salaki cokot dengan semangat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tika beres matakan Pak lamun hayang didoakeun tika beres bere nasi loba siap cinta jeung nyaah beda ibu cinta apa nyaah ka salaki ibu cinta apa nyaah ka salaki neng bedana cinta jeung nyaah naon beda babari Bu anu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter naon cenah ditingali matak baheula ibu ningali jalma nu dipika cinta di jauhan oge geus ngageter kana hate betul ari ayeuna ngageter keneh ningali si bapa osok cenah ning mun can dahar 3 poe eta mah ngageter cinta atuh naon anu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak matak nyetrum oce nyetrum keneh nyabak salaki hah ibu sok nyabak salaki tara i ari nu tara kunaon pasea ibu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala ternyata nyabak salaki ge jadi ibadah asal orang apal kana ilmuna ibu sok nyabak salaki tara lain nyabak atau bahasana ngusapan ibu sok ngusapan salah kitara ibu sok ngusapan salah kitara naona teuing da loba atuh betul Bu kieu simkureun ngabejaan Bu araya ari salaki Ece boga sirah atuna boga neng pirku teu boga sirah dina sirah aya naon sarua anu huisan oge eta teh buuk ce
dina sirah aya naon buuk. Dari satu lembar buuk yang ece cabak dari hulu suami salembar buuk eta mah tak ngagugurkeun kana 10 dosa urang. Luar biasa henteu matakan usapan salaki teh usapan ayeuna nu ngaranna nyaah kumaha Bu nyaah apa cinta ka salaki ari nyaah kumaha bedana neng tetep beungeut salaki ti peuting Bu sok ditetep tara beungeut salaki ari nu tara kunaon bosen neng hayang geura ganti salaki Bu lamun misalkan orang ningali salaki dengan penuh kasih sayang dengan penuh cinta salila tetepan ece ka salaki eta mata ngagugurkeun kana dosa urang ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang sajam berarti dosa urang muruluk sajam lamun ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na samenit dosa urang oge bakal gugur samenit. Luar biasa henteu matak tetep beungeut pamajikan pamajikan beungeut salaki tetep penting sok ditetep tara tetep enak Bu jadi ibadah eta asal ningalina dengan penuh kasih Gusti ari ieu salaki saha ternyata ece teh salah kamar asup ke kamar tatangga balik deui cek ka imah tingali tetep panjang salaki teh Gusti itu salaki saha bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna dakok cenah saeutik bapana baheula mah bapana teh asa gagah hari ayeuna Gusti peot geus bongkok cenapa bapana baheula mah bapana teh asa seungit hari ayeuna alah Pak dangukeun bau bapak-bapak teh bau naon Bu bau celotok bau belenok bau neraka betul Pak dangukeun bapak-bapak teh matakan ti peuting teh make par ieu mader make geliga atuh nyerang kana panon teh peurih betul Bu ieu salaki batur nya salaki batur mah lamun memeh sare teh sok mandi heula make piyama disemprot buuk lagi ari salaki ece kumaha memeh sare Gusti mencetan bitis we bari make GPU da geus ripuh ti kebon leres Bu soswit-soswitna cik salaki geus pantar kitu ku ibu dipikeun apa henteu naha nyaah lamun teu nyaah mah geus dipalidkeun ku ece teh geus dikarungan dibeungkeut betul Bu Pak si ibu dikitukeun asa cantik teh Bu asa cantik asa salaki we nu geus ripuh kaayaanna teh padahal mah urang ge ece ripuh ngarasa ripuh henteu tanyakeun ka bapak-bapak tingali bapak-bapak beungeut pamajikan teh ti peuting indungna baheula mah indungna teh asa geulis ari ayeuna Gusti geus loba kokoloteun eta mah cenah indungna baheula mah indungna teh asa kararenceng ari ayeuna Gusti ditangkarakeun ge kos ceplok endog ayeuna mah inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku stretch mark apa stretch mark mun beres ngalahirkeun sok naon peuting-peuting cek si bapak alus eta mah lejing teu meuni borelang padahal lain lejing borelang eta teh naon alus cenah inungna eta mah lejing teu meuni tarotol padahal lain lejing tarotol eta teh naon urut budug jeung borok tapi musim kuring ngomong budug jeung borok sok nyeri hate keur masantren harita dihina ku batur santri budug danyaan eta teh peda sim kuring balik ka kobong teu bisa rakap leungeun teh kieu we da cenang hungkul tapi kenaenya para santrinya ulah leutik hate kenae budug-budug oge nu penting barorok maknya aya budug barokah tapi sim kuring tahadus bini emah Pak sim kuring teh tiasa ayeuna silaturahmi ka ditu ka dieu kaluar kota kaluar kampung kaluar desa ngan encan ari kaluar negeri mah tah eta teh ladang budug matakan ulah aneh lamun misalkeun ayeuna aya santri budug kiyaina oge Bu bunga kiyaina maknya aya kiai budug aja na teu bosen eta kiai budug wae betul Bu cinta jeung nyaah beda cinta kepada makhluk bisa berubah kapan saja tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW harus abadi sepanjang
urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul, urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Nah haneng urang make kudu cinta ka Kanjeng Rasul, kahiji bu Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud. Naon cenah? Sahibul maqamil mahmud. Naon ari sahibul maqamil mahmud teh? Nyaeta tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud. Ma mahmuda bukan mahmudi dinya nyaeta ay asy-syafa'ah, nyaeta syafa'atul udma, engkin urang di poe kiamah kusabab urang sadayana teh bakal ibu bade maut, bapak bade maut, iraha teuing bapak ti heula abdi paneuri atawa abdi pandeuri bapak ti heula. Pokona mah maut mah pasti bakal terjadi. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu Titin, ibu Lilis, ibu Ais, ibu Imas mati. Lamun misalkan orang maut aja orang ge hayang dibacakeun maca Al-Qur'an, urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur'an. Kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang? Hah? Masyarakat pan aya amil jeung ustad. Betul Bu? Ieu dangukeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibayar, lamun teu dibayar daekeun henteu. Da sim kuring ge hoream atuh Bu. Maknya ayeuna kiai dipelak di kuburan tilu poe ting ari anak jeung incuna lalajo TV di imah, kira-kira adil tah henteu? Maksudnya lain dibayar cek lamun misalkan jadi jalma beunghar bisa ngulikeun sugan 40 poe 40 peuting gederan sabuah bedul dikerahkeun ka imah ece. Tapi lamun misalkan urang jadi jalma balangsak jalma teu boga erek ngulikeun ka saha iwal tika matakan didiklah anak kita dengan Al-Quran. Siapa? Ilmu dunia perlu henteu? Perlu, kusabab urang masih keneh di alam ilmu akhirat perlu henteu? Perlu, kusabab akhirat adalah masa depan urang anu enggeus pasti. Kusabab urang sadayana bakal urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa. Ibu apal teu padang mahsyar? Bapak terang teu padang mahsyar? Naon ari padang mahsyar teh? Urang ning sok dahar di dinya nasi padang. Naon atuh cenah ari padang mahsyar teh? Aya dina syairanana kumaha? Ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata, panasna waktu harita, panon poe 7 nyata, panon poe 7 nyata. Kamari Agustus urang upacara panon poena hiji teuing di mana panas luar biasa nepikakeun aya nu pingsan. Komo engke mah di padang mahsyar panon poena ge lain hiji tapi 7. Matakan kacida rugina jalma anu dina poean syafaatul udma teu kabagian syafaati Kanjeng Nabi. Tong boroning kabagian syafaati Kanjeng Nabi, ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bisa. Sedih teu kira-kira? Sedih. Terus sahaneng jalma kategori jalma anu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi teh apakah Bu Titin, Bu Imas, Bu Kokom, Bu Iyam? Bukan Bu. Terus saha atuh? Saur Kanjeng Rasul wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Saha eta teh ya Rasulullah? Nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi dina nalika Nabi Muhammad urang teh teu nyebut sallallahu alaihi wasallam ngabetem teh eta teh jalma anu cilaka. Dina kitab Mukhtarul Hadis Al-Bakhilu ma'udzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat.
sallallahu ala Muhammad. Lam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berkah sholawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Maulid anu mulia. Mudah-mudahan orang sadayana riungan orang sadayana tong hungkul ngariung di alam dunia, tapi mudah-mudahan tiasa ngariung di surgana Gusti Allah. Oge rerejengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan orang sadayana sing kaangkeun janten umat Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan orang sadayana sing kabagian syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu cekap Bu, cekap. Atos pangintennya, atos sedadak ieu geuningan berat. Aya doa tutupna aya. Aya. Petugas doa tutup aya. Aya. Mohon. Mung sakitu panganten icunya anu tiasa kapihatur hapunten kepada guru sadayana, mung sakitu kabuktosanana hapunten tina segala kalepatan. Mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeunana oge mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge abdi, umumna ti sadayana kangge sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.